di dia ge santri di dia tidak diterima ku nu endek balik di imah ngazakat ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini. Ramadan teh aya zakat fitrah sing hade urang wajib ngaluarkeun zakat saurang saso sote tilu mud samud saleter mucung berarti 3 liter setengaheun lah 3 liter setengaheun saurangna teu bisa ditambah teu bisa dikurang cenah urang ayeuna mah tambah bae geus mah belajar ibadah salah ulah belajar ibadah di jero nu geus diatur geus bae sakitu 3 liter setengah titik nupang bagus-bagus ka meuli beasna lamun urang Jawa di dieu teh endek balik ka Semarang ngajak kata di Semarang ulah di dieu lamun endek balik ka Surabaya ngajak kata di Surabaya sing ade apa mantep ya ibadah ye ulah sok jadi omong-omong ngontrak di sini zakat di sono naon hubungan jeung kontrak ya mayarnya nama sok jadi haharuan batu deuk ibadah bener ulah sok itu jadi sok nang ngising di sini apa di sini atuh ngising mah de bandem dihandap ka zakat mah lain deui sok macem-macem ibadah da kos kitu teh mantap kurang mah ieu kula mah nyaritakeun nu mantep deuk balik ka Jogja di bulan Ramadan di itu di Jogja engke ngazakatna di dia ge santri di dia tidak diterima ku nu endek balik di imah ngazakat ulah ka dieu ulah engke di imah ngazakatna kecuali nu endek lebaran di dieu mas-mas mbak-mbak baru ngazakatnya di sini ya jeung mun dicaritakeun masrof zakat da sing bener lantaran aya hak-hakna ulah sambarangan supaya mantep di ibadah teh ulah sok ajudi ulah dihelah segala kamu sholat segala kamu masjid zakat ulah fakir miskin ya jadi jangan supaya orang ibadah mantep iya salah penggunaan orang ngazakat ke pemerintah tampung ke pemerintah aju ke pemerintah di kamu sholatkan di kamu majelis salah fakir miskin mustahik zakat masjid mustahik zakat itu sholat mustahik zakat majelis taklim adapun nyana neuk ngalaksanakeun seperti eta sabodok ulama ngan ngabejakeun doang ulama hayang henteu dibere tilok henteu ulama hayang ngan ngabejakeun salah tapi tos kitu teh nu bener naon salah bae ieu ieu keur carita ngaji bani mah mustahik zakat masjid mustahik zakat majelis mustahik zakat kiai diberi sama renda menang di zakat kadeja karenja apa tungtung nama ini kudu jelas mustahik zakat asam ada 8 nah fuqara masakin kemudian mu'allafah qulubuhum kemudian atuh dan lain-lain sebagian anu geus urang nyaho lah geus fakir miskin bae nu hese-hese lah fakir miskin bae ulah nu hese-hese ieu mah keur carita adapun ditampung ku pemerintah kemudian pemerintah nyalahgunakeun tinggal tanggung jawab di akhirat rasakeun henteu kudu mah teh naon nyaritakeun ngaji teh kos kitu salah teh kos kitu tah salah bae bener bae. Adapun nyana nampung sangat bagus sebenarnya mah aya bas badan amil zakat ditampung mantep boleh setuju jasa setuju kuda ge lain lalagaan nah tinggal bagi sabaraha kecamatan sabaraha desa berapa fakir miskin mantep jasa udah sok aju salah guna dek dibikeun BHS mah ka kiai segala atlas di Pudoli mah embungeun atlas yang BHS mah malah mah yang tamer dua deui nya hayangna ulah ti zakat ulah ti zakat ulah jangan deh beda ada sosial usege ulah nu kos kitu aja disalahgunakeun kan jadi berat kurang kan hayang mantep kurang ibadah teh ya nah ieu sakali deui mas mbak endek zakat nu endek balik mending di imah
ulah sieun dihaharuan supaya mantap, ulah sieun dihaharuan supaya mantap ibadahna. Aduh cenah ieu di dieu ge dipaksa bere di dieu mah ala kadar bae saha RT na teh nih uang rokok aja ya tuh ini mah buat RT aja, saya ngezakatnya nanti di Jogja. Udah itu tanggung jawab saya, urusan saya. Cek RT teh entar di sono enggak ngezakat, di sini enggak ngezakat, urusan gua itu mah. Mau ngezakat mau enggak itu urusan gua, ke neraka gula gua. Ieu keur carita ibadah supaya rapi, supaya orang mantap. Orang kan kieu aing ieu dicokotan bae ku pemerintah sih ditasarukeunna bener teu daripada kos kitu. Dikeunana bener teu sih pemerintah janu geus-geus mah pemerintah teh teu adil ieu. Boro-boro eta atuh duit nu jelas-jelas ge kudu ka dieu kudu ka ditu jah henteu. Ieu bae haju kos kitu ieu nanaonan ieu pemerintah, daripada orang ngeraung kos itu pokoknya dibejakeun. Geus balik. Lamun orang boga duit tah sama tolak bala aing mah jeung sia. Kayak aing mah. Masya Allah karim. Urang wajib lamun urang boga ye salaki wajib ngazakatan urang, lu wajib didapatkan ku urang, wajib dibere zakat ku urang, kemudian pamajikan urang wajib dizakatan ku urang, anak urang wajib dizakatan ku urang, lamun can mampu wajib dizakatan. Hadam urang lantaran urang boga hadam ku sebab urang gering sok ngahadam urang wajib urang dizakatan. Lantaran urang terlalu lintu awak urang teh kudu dihadaman ku nya anak hadap urang wajib dizakatan ku urang. Tapi lamun hadam-hadam tukang nyapu, tukang itu mah tunan gitu ngaranna dagang, hadam urang tukang maluku henteu. Ieu mah jang kebutuhan urang sehari-hari eta hadam wajib ku urang. Urang miskin, pamajikan urang kaya, pamajikan urang teu wajib zakatan ka urang, teu kudu wajib zakat. Pamajikan urang ge teu wajib zakat sebab nyana wajib dizakatan ku urang. Kemudian urangna miskin teu kudu ngazakat. Nobari kan ngan sunah nu boga mah pamajikan duh ngazakat pak bapak boga ngazakat henteu kuduna bapak ngazakatan kula nyaho itu mana junta aing dipencet ke lain keluar duit tai aing keluar itu boga teh pamajikan agak ya yang kakak tah mere heula pamajikan ka salaki tah kadang yang zakat ti sia bager 10 tuh kula teh saha agak satu tah jadi geus dibere arak dizakatkeun kos kitu teh kekayaanna masyaallah karim. Lamun urang ngazakat ulah mikeun kanu diwajib wajib anu dijanapakan ku urang ngazakat ka pamajikan teu sah lantaran pamajikan wajib dizakatan ku urang ngazakat ka anak urang teu sah. Anu kudu dizakatan nu ulah dizakatan madu ulah aya aturan main-maina zakat teh are korma kudu dizakatan gandum ti ditunda bae ieu banggeus pokona mah tauqifi famuruk syarat kudu nuturkeun Kangjeng Nabi bae geus urang mah domba zakatan sapi zakatan termasuk munding dikiaskeun onta zakatan nugas kitu ayo abid mah teu kudu dizakatan kuda teu kudu dizakatan termasuk gaji teu kudu dizakatan. Di Indonesia mah anu diwajibkeun ku Allah teu dilaksanakeun hari nu teu diwajibkeun diungkit-ungkit bae gaji kudu dizakatan lu sabaraha PNS nu nanyakeun ka aing we ngomong nanyakanannya tidak teu kudu ieu aya aturan di negara nah nyana nyieun hukum sangeunah-ngeunah geura paeh sia ulah bae jelema nu ngajual taneuh pribadi lain bisnis taneuh tapi ngajual taneuh ngaju lapor ka kiai waduh kudu dizakatan ngaju ngazakat teu menang jauh-jauh sia teh kiai
aduh macam-macam baik geus sih ditenangkeun ngomongna yai kula ngajual tanah geus beret menang 1 miliar apa kudu dikeluarkeun zakatan henteu sing tenang bari di hate mah zakatan deui kitu ulah geus di plongkeun jadi ngeunah di cek kiai anu mah cenah salah kiai anu teu kudu ngajual nu urang mah kudu di zakatan kecuali jual beli tanah lain deui eta mah tijarah asupna ai tanah-tanah nu urang dijual ku urang teu kudu di zakatan kuku lantaran geus dicuci otakna ku kiai modern kudu di zakatan bae kudu bae ieu mah cenah kudu aju cenah ngazakat ge teu menang ka mana kudu kanyana bae kudu kanu mere hukum waduh mantep jasa nah gitulah jadi remeng-remeng kuari mah di akhir zaman mah paingan cak almarhum MZ madu di tangan kanan racun tangan kiri jelas teman tuh kenapa ngambil racun atau madu aja ngeunaheun almarhum ini kan lain mereknya madu dalamnya racun eta nu bahaya merekna racun dalamnya madu ini yang bahaya sulit kita untuk membedakan mana madu mana racun nah, ini di akhir zaman Masya Allah mana kiai mana dukun akur nyana-nyana kene nu jadi depagnya nu jadi imamnya nu jadi kiainya jadi berarti ada jelema supermarket market super itu kiai super yo Masya Allah kadang-kadang jadi polisi nyana kene ente watera naon ai balalan mah ngan dieu mah hese bener bae duh dadang gagula mah diajak diskusi waktu di Jogja soal gaji jeung zakat kurban di sekolah di cokotan dipungut 20.000 ewang ajo dibelikeun ka korban sahan kayak jadina korban mapan perorangan kena korban saha jadi oh nanti katanya dikocok aja siapa yang keluar duluan ada berapa itu yang ikutannya ada berapa satu kelas berapa kelas ada 100 berarti 100 tahun paling ujung keburu isdat dia nggak segala sok mengada-ada tuh aindek mah aindek korban sorangan acana iman can boga tujuh di titana ge nu boga dengan berat-berat la yukallifullahu nafsan illa usaha sok ngaberat-berat budak SD dikumpul-kumpul jang korban lah tama guruna bae paling hayang nyate mun guruna yang nyate ke pae di sate sok macem-macem kena nyalirukeun agama ulah sok nyarirukeun agama oh berkembang ku ari mah ieu akibat pengembangan di pondok pesantren modern di yayasan lain di yayasan jeung modern anu salah tapi pengembangan nu eueuh ti dituna diayayakeun ayeuna keliru nah tungtungna belajar tahajud ge diberjamaahkeun kan budak di hudang-hudang di pondok pesantren sanawiyah aliyah diudangkeun terus kaca iman di tahajud berjamaah mun ditegur ini kan belajar supaya nanti terbiasa guruna ge tilok tahajud beda jeung pondok pesantren salaf mah bangun luca lece ya, tapi waduh lamun geus balik beuki luca lece lain deui timbul tina nurani ai itu mah dipaksa aja dipaksa lain diberi ilmu ibadah diberi ilmu dunia mana bisa dihudangkan dipaksa ditita sholat tahajud berjamaah tapi nu dieusiikeun ka hatena dunia mana bisa di pondok pesantren masa bodoh boro-boro tahajud deuk sholat nu 5 waktu deuk henteu ge sabodoh oh di pondok pesantren salah aturan-aturan walau dai tapi unggal poe dibere masukan ruhani awak urang butuh dahar butuh nginum ruhani butuh dahar butuh nginum daharna awak urang ku sangu nginum ku cai ruhani mah awak ruhani mah daharna ku tauhid ku zikir ku Quran ku ilmu agama eta makanan ruhani ini di pondok pesantren mah
tuh tadi teh nu diasupkeunana pang belet-beletna nu hiji jadi insinyur nu hiji nu pinter menang beasiswa nu hiji mah belet jasa pasantren geus oke guys pasantren geus lantaran nunggal poe dibere dahar ruhanina tek 5 gendep tahun waduh nya di lembur azan waduh Allahu akbar Allahu akbar urang lembur ngadengi anak siapa sih itu anaknya Pak Anu yang kemarin ini dia nyantren yang nggak bisa apa-apa ya kok azannya enak ya itu dididik dia di sono hebat ya gitu dengerin Allahu akbar Allahu akbar wah mantap bener Masya Allah hebat asyhadu an la ilaha illallah ngobrol di luar di rumah saya juga ada anak gadis tuh bismillah gitu ya Allah asyhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah oi bentar al sholat potong letter nah gitulah pasantren salah bantu terus di Asia di sekolah apa tuh dunia kita ibadah mah bisa di pondok pasantren anu hayuh bae dimurnikeun ulah dibarengan ku gawe ulah dibarengan ku sekolah ditiasikeun khusus urusan-urusan agama tetep hese bae atuh komo di sekolah anu unggal poe diisian dunia cek ya mah kumaha oh ini kan cenah untuk kemajuan leg baju Gus ya ayo maju iya mekir cerita lain kemajuan cerita ibadah cerita kemajuan waktu buku pasantren mau salapan geus eleh di dituna geus eleh nya mah geus teu kudu ditarung teu deui eleh geus KO gitu pesan salapan aya bodo pesan salapan nu boga mau di 1000 jo moal aya alhamdulillah cenah kiai di itu anu ngabangun pondok santri aya ayo wah kiai sekarang 50 kayak Gus loba eta ngomong subuhakeun loba eta loba ya santri 50 geus kasuk loba belah dituna ya pondok pesantren modern sabaraha muridna 1000 lah can sakumaha teh pesantren modern 1000 can sakumaha tapi pesantren salak 50 loba jasa loba jasa bang 70 mah tah geus saya ngomong 70 gampang mau harap loba jasa 70 mesti anggap loba jasa pesantren modern 1000 nonton sebab 70 kadeuleu ku masyarakat rentulna sosolawatanana tapi kapan aya 1000 di pondok pesantren modern can loba naon sebabna guruna ge baru 1000 cenah kieu belum berapa sebab naon administrasi na masukna saeutik ieu tah kana dihitungna tuh bos kieu mantap hese Waalaikumsalam dari mana? Kenapa menyantrenin anak ini? Udah ini mau bagaimana kiai aja lah, nanti udah mau suruh kerja mau apa udah nggak kebiayain oh udah nggak bisa di rumah juga kadang makan kadang enggak. Atuh kiai na gantung deh usia tuh. Ya ilmu najahatan, tapi teki itu kiai wae ya guys. Ayo bukan sabetah mas ya didi. Ayah nu mere dahar nu mere dahar maling sia yang penting gak raji salah mau kepikiran otak-otak modern bakal kepikiran bingung deh kepala sekolah SD nanya ke kepala sekolah kiai itu sih bagaimana cara mendidik anak santri kenapa kan ada yang udah lama ada yang 5 tahun ada yang baru itu pendidikannya Bapak emang apa kerjaan saya kepala sekolah oh udah dah saya jelasin juga nggak paham Pak capek saya ngejelasinnya nggak paham aja pokoknya urusan pondok pesantren jadi saya juga bingung nggak ada kelas-kelas begitu saya tanya nggak ada kelas kan sekolah Pak kelas 6 kelas 5 kelas 6 itu mah namanya pekerjaan zahir ini mah yang beratnya pekerjaan batin Pak jadi saya udah nggak usah dijelasin ya kecuali Bapak nyantren sini waduh cuma nanti nggak bisa saya nyantren itu kita nyantren wae kok tidak bener kita jalan bener lagi bisa saya emang nyantren mentek namun hanya hoka wali santri eta santri teh wali ulah hese-hese geus urang nyaritakeun wali ka kalian itu mana sih contoh wali tah santri eta nu mandina kadang-kadang jam 12 beurang mandi eta teh mandi isuk-isuk
Tetap ada isu-isu tetap jam 12 dahar tepuk waktu dahar ya memang dahar kalau siapa manggih bae isu-isu kan mang geus cenah moal masak moal dahar ayo aya babaturan nu masak mah ngilu bae ngan teu masak doang atuh terus bae aja sakahayang dahar sakahayang jajan sakahayang hees ya aturan hees beuting batur hees nya mah udah ngobrol santri tah beurang batur ngaji nya hees atuh lain wali sih naon eta wali rodak mamang geus aya kapanggih jeung wali tah santri eta wali eta waduh kebenaran aya santri cuman leungeun naon wali kan mamang wali ini aing mah dan tetep hese jaritakeun kehidupan santri mah dibere bebas hate tenang boro-boro guru sekolah eta bapana ge nu mondokeun nya bingung bapana eta yang boga anak bakal kumaha bingung bapana tuh ngomong itu guru sekolah mun ngobrol ta guru sekolah jeung bapana saya emang enggak paham itu kenapa anak-anak santri gak ada kelas begitu pak jangan bapak saya ini bapak anak-anak yang nyantel di sini saya juga bingung tapi aneh keluaran SMA SD 5 tahun SMP 3 tahun SMA 3 tahun jumlah seberapa 12 tahun kan nah, jadi berarti waktu kerasuk jarak 7 tahun berarti seberapa 12 tambah 7 berapa nyantren namanya anak mas santren menang seberapa 12 tahun balik ke imah beda jeung budak keluaran SMA budak SMA mah mun aya nu maot moal diundang mangariung moal diodang moal teu mangpaat cenah mah ilmu sekolah SMP mah di masyarakat teu mangpaat tapi si Udin duka karak pasantren si Udin aya balik aya bejakeun ngariung gitu ngariung Din bisa bera balik tadi dia tenteng samping lagi teu dipasang-pasangkeun dikadieukeun ke pundak geus bae bari ngarokok Din ye kiai teh datang ye ngariung sia bisa hadiah puja sok hadiah ayo guys si Udin hadiah ila hadratin nabiyil wah mantap biasa hebat si Udin Din kori dah datang atuh lah dia kan jauh Udin gak bisa si Udin kori terkebal eueuh sih nu balikna teh datang ya supira mu balik geus nyana seorang diborong ti hadiah puji kori si ada pidato doa terakhir si Udin deui mana bisa budak SMA tuh budak santri mah luca leceh di pondok dan geus taruna mah waduh pantang mundur cenah mah santri imam masjid paeh nyana geus ngageter-geter budak SMA mah imam masjid paeh teu ngageter teu daong tapi santri aduh aing mirisan ngurang asana katunjuk aing ge geus dirisan teu aja jadi santri mah beda masyaallah aman ngantak 70 ka dulu da loba kos 7.000 bae santri boga 70 kos 7.000 ya romongkeun ku batur kiai anu karak boga santri 50 bae geus pohara jasa salah beda ih jadi salahna deui mun salahna pabeja ka mana-mana santri eta mah maksud Golkar budak pabeja ka mana-mana sia main distrasia-rasia atuh da Golkar teu beja-beja ku sia salah saeutik bae ngobrol jeung janda atuh geus geus teu bisa ditahan-tahan kiai kabari lain ngebonceng randa dulur macam-macam lah dulur di mana emang bisa di Kangjeng Nabi Adam siapa tak eta kiai masalah bisa tinggal Masya Allah sebagai figur kesucian tuturkeun al ulama warasatul anbiya tidituna ti Kangjeng sahabat katabiin ruteuna eta antak salah bahasa Inggris An-Nabi Hurairah jadi cek Abi Hurairah laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasi shadaqah abid teu kudu di zakatan kuda teu kudu di zakatan laisa fil abdi shadaqah illa shadaqatal fitri kecuali shadaqah fitri